Lain mang itu tutupna ke bawah ka mana mang ku angin Itu kan ruksak kemarin bulan tahun baru kan sok gede angin. Itu teh pihelang murag ke ditu. Soalnya emang tadi omean deui teh can kebeuli eueuh ieu teh duitna. Jadi guys, ayeuna urang keur ulin di sisi sawah. Tuh. Erek nempokeun tukang stroberi. Aya di Panjalu. Tah bisa ditingali guys. Ieu pepelakanana stroberi. Tapi lain di Ciwidey ieu mah di Panjalu. Oh iya guys buahan. Ayeuna urang ningalikeun keur marlak stroberi, tukang stroberi. Itu aya greenhouse tapi tutupna eueuh ke bawah angin. Tah, ieu stroberi, tah ieu si Mang keur macul. Keur melak stroberi. Wang sampeurkeun. Mang, keureun Mang. Keur macul. Ieu teh keureun Mang, melakna Mang ieu Mang. Melak stroberi. Stroberi. Ieu teh naon we ieu teh? Ieu teh teh hayam. Kaneuh kokopit jeung teh domba. Ai kopi teh naon Mang? Eta anu tina kalapa, cangkang kalapa, meureun dilembutkeun. Oh, lain kopi lain. Lain. Kopit papirus. Heeh. Cik Mang tiraha Mang melakan stroberi. Da rarasaan mah nu aya stroberi mah di Ciwidey, di Lembang. Ayo Mang di jauh-jauh di Panjalu nih. Bisa di mana melak stroberi Mang? Ai bisa nama kieu we diajar. Diajar nge-YouTube kumaha gitu. Nge-YouTube, menempuan YouTube anu batur geuning gitu tah. Oh. Nah, sama geuning jadi di dieu ge. Jadi aralus. Alus. Ayo di buahna dijualan ke mana ieu teh? Ieu teh jualan teh ka karena kita ke warung-warung terdekat ieu teh. Oh, warung-warung terdekat. Sabaraan Mang ngajual Mang? Ieu teh dibungkusan. Tah guys, itu selayan ku wingnya ditinggalikeun itu selayan di melak stroberi, melak bawang daun oge tah guys. Aya sababaraha tangkal tah. Tuh aya si Mang tuh ketingkeun Mang, keureun Mang eta Mang. Jang ya. Jeung bibit jang. Tah ieu mah nu bogana. Nu bogana ieu mah. Bibit jang tah. Tah aya buahna guys tah. Cik ningali. Cik Mang mana Mang buahna ningali Mang stroberi teh aralus teh mun melakna di Panjalu teh. Buahna mah geus di nu asakna mah geus dialaan boy. Terus Tah paling nu ngora keneh tah. mana ningali tah. Nah guys, iya stroberi asli di Panjalu guys. Aralus. Iya karena tadi saja muka tukang dipanen nu asakna mah. Oh, iya bibitna naon ieu bibitna? Itu benih bibit mencir jang. Guys, jadi bibit stroberi teh lain hiji dua loba cik wang tanyakeun ka si Mang. Mang coba Mang ieu bere nyaho ieu barudak ieu nu Arab stroberi naon wae ya. Jenis-jenisna nu aya di dieu we nu mesti pelak. Ieu mah kan aya mencir ieu tan ieu. Nu mana mencir? Ieu geus kabeh ieu nu aya di dieu. Tah, santung di pasir di luhur. Oh, di pasir. Di ditu. Oh, anu na greenhouse ruksak itu. Aya jenis kalibret, aya jenis merlan. Oh, basi jenis strawberry leuwih di 20 mun di ieu keun mah. Anu aya di dieu paling karek 7 atau 8 lah. 8 teh naon wae Mang? Aya santung, aya mencir, aya kalibret, aya naon deui nya. Aya saga, aya wah, pohon deui Mang loba. Loba. Oh. Cik Mang selain teh ngajual buahna Mang ngajual naon deui tah tina stroberi teh? Ngajual oge bibitna dijualan online dina Shopee, dina Bukalapak, dina Tokopedia. Payu gitu Mang bibit stroberi? Alhamdulillah sih asalna nama si Mang oge nya payu nu kieu tapi pas dicobaan mah payu. Tah jiga kieu ya. Cik Mang ningali Mang kumaha Mang? Nah, jiga kieu kan bibit-bibit kieu tah.
Aya sabaraha mang hargana mang mun Nu ieu jualna teh boga ngajual lapak, Mang? dina online teh ieu teh 5.000-an hiji. Sakieu 5.000 Bang. 5.000 hiji. Anjir tere beunghar mang tere ka haji meureunna. Alhamdulillah nya alhamdulillah tah ieu 5.000 nya. Ieu tah. Geuning aya duitan Mang nu kitu Mang. Tah ngabibitkeunna kieu jang bisi hayang apa jang. Cik kumaha Mang tah? Jadi ieu kan ket aneh jang. Cik bari guys, jadi ayeuna urang diajar ngabibitkeun stroberi susuganan we atuh urang teh bisa beunghar melak stroberi pan aya geuning warung makan ge asep stroberi beunghar tah. Susuganan melak stroberi jadi beunghar Mang. Nah kieu jang tah. Tah coba anu geus ieu tah anu saya akaran juga kieu tah. Oh nu kieu Tah terus. kieu asupkeun ka dieu. Tah dicolok kieu tah. Colok. Gunana cocolok ieu teh ameh teu murah jang tuh. Jadi di kieu ge aman tuh. Oh, Untuk dicolok kieu mah kan mau bisa kieu tuh. Heeh, Mang, halus bisaan Mang gitu mah. Selain di stroberi naon deui Mang? Ya mulak ieu we bawang daun ieu jeung ai sakalian nyambal sih ieu mah. Bawang daun mah jarang dijual. Oh, jarang dijual. Dijual sekalian Oh. dijual. Ayo gemukna make naon Mang? Aralus kieu geuning. Ieu mah organik jang teu make gemuk toko, teu make gemuk bangsa Korea, TS, teu make ieu mah. Make gemuk naon heuk? Ieu mah jeung bangsa tina fermentasi bonggol pisang, bangsa tina ladang daunan. Ya. Cing Mang coba ieu sugan pemirsa ya hayak bisi rek nyobaan melak stroberi terus gemukna bisi moal make gemuk anu kimia hayang make organik Mang bejaan ya Mang nu kumaha Mang gemuk organik teh. Aya contohna teu Mang? Aya tuh karek menang nyacak tapi anu can difermentasi sih. Jadi guys, orang nyobaan ningali gemuk organik ya anu sok biasa dipakai dina kebon stroberi. Bisi ayeuna erek melak stroberi terus nya make gemuk organik tah ieu si Mang ieu. Ieu kan cacag ieu jang emang itu cacag tangkal cau. Tangkal cau dicacag. Heeh. Oh eta kita bagedor nih teh bategol. Dor cau. Oh. Tah mun ieu mah daun. Ieu tah aya ge daun. Daun dadap, ieu teh daun dadap. Oh. Daun parembe. Heeh, Mang bisa. Ieu teh kan tinggal ke difermentasi, ngan difermentasi mah jauh di imah di ditu. Oh di imah. Di dieu mah ayeuna eueuh. Lain Mang aya itu tutupna ka bawah ka mana Mang ku angin Itu kan rusak kemarin bulan tahun baru kan sok gede angin. Itu teh helang murag ke ditu. Soe emang can diomean deui can kabeuli eueuh ieu mah duitna. Jadi guys itu teh aya greenhouse tapi urang teh bingung tutupna eueuh itu teh teuing can ditutupan teuing rusak. Ternyata cenah ka bawah angin pas tahun garu guys. Soe. Heeh. Jadi gitu guys, ayeuna poe ieu urang nge-review tukang stroberi, tukang melak stroberi. Bagi Anda yang mau pesan anakna bisa klik di bawah link di bawah deskripsi video ieu guys. Oke guys, sakitu wae video ti urang ayeuna. Urang mudah-mudahan aya manfaatna guys. Sekian guys, terima kasih guys. Bye bye.